lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajen dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngada rukun kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hateletikna mah nya ge atuh henteu mantak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame ojo dikidam bako mukhalafat billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun syara tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing onta bahirah wala saibatin min zaidah lan warana onta saibah wala wasilatin lan warana onta wasilah wala ham lan warana onta ham kama kana ahlul jahiliyah tiapaluna gaya barenggangan azaba di jahiliyah iku migawe ahli jahiliyahu ing ma hadza wa ja'lu Rawal Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking ki Sa'id kang botalan nang ki Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li-taghit utawi onda bahirah ma iku allati onda yumna'u kang den cegah opo cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yahlibuha maka waranana merasaing leti puahadun sapaun suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibatulan udaya anda saibah maka anu iku ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunah iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka dan tanggungkan ingat sesaibah pasuwiji-wiji wal wasilatu lan uti anta wasilah manaqatul bakri ku anta kang warat guru kang awitan yanaqah ya walini tajil ibilin dalam awal manaka ibil biunza anta biunza galawan wadon sumatazana Gara-gariming do iyata yanakoh ba'du in dalam zawsane unza bi unza dei kalawan wadon kang mawane waganulan ana ya ahli jahiliyah kabeh sipun iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing wasilah itu agitihim gade pirang-pirang patunge ya ahli jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung basalah suwijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang mawane laisa bainahuma zakarun kang oranana iku tetep ing dalem antarane karone unza rara unza nu hiji jeung unza nu hiji dari tadi apa zakarun lanang
walam mulan uday onta hama bahlul ibili ku jalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun ieu kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang Aiza qada maka tatkala nekani ya ham darabahu ing pacekanan eham madaulan ngantep ya lul jahiliyahu ing ham itu lagi tiga de birang-birang patung wa'afu minal hamli lan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh wing pahluk saking momodan palayum ala alaihi syai'un maka ora dan tanggungkeun ing atase opo saun suwiji-wiji wasamuhul hami lan ngangaranan ya ahlul jahiliyah ing hamal hami ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi sabong ake kang pada garupul ya dan gawe iku yaftarunahu pada bigawe atau pada gawe-gawe ala dan gawe Allah ing atase Allah kadziba ing goroh Idzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu wa nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilaihi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu ya kana kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna dzalika iftira'un kana satune mangkono dzalik satune mangkono mazkur dzalik sarwa baiku gawe-gawe ya naum godo biya baung kana satune ali jaliya iku hukuman ya jaliya gawe binum dzalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allahu a'lam bimuradi landat kaladen ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala umran lazraga baila maring barang kang geus nurunkeun sapa Allah lan maring rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ila hikami ila hukmi tegese maring hukum Allah min dalili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh kalu maka ngucap ya alladzina kafaru ing lapada sunate kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ing atase mabaing birang bapa ingsun sadaya min adini wa sunnati saking agamalan sunnat qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala ahasibahum zalik anat tanyukubi alladzina ubdzalika mangkono mawajana alaih walau kanan sanjan hal sanajana na birang-birang babane alladzina iku waru ya baka besane suwiji-wiji walaitan Allah lebih tuluhi ya baka baila lagi maring benar wali sifalil inkar utai sifam ikut madakan gadwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diagukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung di ngaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadeus ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadeus hiji onta bahiro dua onta saibah tilu onta wasilah opat onta ham
onta bahirah teh onta anul allati yumna udarruha litawagit onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes teu meunang diperah teu meunang diganggu berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan bahkan cek sakaul mah geus 5 kali anakan onta tersebut sangat istimewa kulantaran sangat istimewa ontana bagus teta teh susuna teu meunang diganggu-gugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh eta onta teh diketahui terketahui diopen barkeun dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu Masya Allah eta kos kararitu baheula mentek atuh palayah libuha ahadun minan nas nomor kadua aya onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun ceknya tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatana naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta kos gara itu hasil maksud anu luar biasa ya urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngora keneh anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngora keneh ieu onta lamun anakan engke bikang anak pertama bikang ke anak kadua deui bikang ta eta anak ka pertama anak kadua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang caknyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mentek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah urang ka pangerankeun cakna jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin koplok tegas gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadibud darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang Timur Tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika ta eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantak meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah naga tuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema
ngaran jelema loba ku ari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh ku ari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh tapi lamun di Arab pembereun ya onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja deh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pakai ngajaluan pakai gitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya nu ayu anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran gua mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu eta pemahaman orang jahiliyah ta eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos karar itu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu maca kitab mah jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadi dinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu
engke tanggal 10 Maret isuk Senin. Wah, luar biasa. Ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae eta mah. Urang nyantun yatim piatu, kemudian bari ngomong-ngomong saeutik, teh mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun. Khaliful Yahuda. Keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen, urang mah ulah. Tahun baru Islam teh kudu dirame-rame, ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu. Endeup ge geus kudu kumaha bere abeh terasa. Tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung. Teu ngadukungan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah. Manda kula ngajelaskeun nu sabener-benerna. Henteu kudu endeup santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug. Tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata. Eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon. Selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh, hanya mun kecamatan eta bae. Naon sebabna? Isinin kiaina. Ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan, ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mana ge. Ngan eueuh nu wani ngabahas. Kakara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru. Doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing. Ayo doa tahun baru. Beres ngadoa geus beres. Dek sorangan, dek berjamaah. Tuh. Nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran, bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah. Ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan. Ka Gusti Allah bohong. Eueuh teh di dituna Muhammad. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana mah teu mampu. Teu mampu pengetahuanna, teu ngarti bodohnya na teh. Mantap ka dieu na teh. Diteruskeun bae, ieu mah jakaruhun, ieu mah jati dituna, ieu mah jati bapa moyang kami. Modal di urang aya sedekah bumi. Eta sedekah bumi teh turun temurun bo, urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu, urang dahar di sawah sedekah bumi. Eueuh ti dituna ieu jahiliyah ye nu kos kieu. Jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang. Ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya. Terus bae eueuh. Ya di Yogyakarta mah masih kene. Di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas di laut acara laut, di sawah acara sawah. Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon gitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi. Ari eueuh ti Gusti Allah mah ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nya ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah. Ieu aya dina kitab Tauratna. Ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna? Sing belem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham. Teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takarrub jang pangeran-pangeran pugu pangeranana ge salah teh cek Gusti Allah. Mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar, perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, ajak coba. Wa idza qila lahum, di mana diucapkeun ka ranjana kabeh ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tah masalah nu bener mah ieu instruksi ieu Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum. Ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tah nu kitu mah haram, tah nu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh, eta kos kikituan tah. Onta jang pangeran, onta ieu jang pangeran, onta ieu jang pangeran, bahiro saibah wasilah jang pangeran. Eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun. Pan cak kamari ge tah, cak kamari di ayat kamari
urusan haram sing hage sing hade masalah gitu khobis tadi diceritakan ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khobis ieu termasuk kana khobis ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram yo Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul ketika diajak pengetahuan anak ieu mah haram ieu mah halal ieu mah haram ieu mah halal ieu mah halal ieu mah haram kumaha tah Yahudi teh cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpin ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imra'atan haram ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena yuk urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah ta eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol lain potongan ustad da mah ieu cenah ieu hook sekupi oh sekupi boh lurah boh bupati kajen henteu bae urang kajen henteu eueuh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan izin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu aya ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi izin biasa ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca beusi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari-na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula tuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatna kumaha beuleum sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa masyaallah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat
urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lah cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan anu bagus atuh pamaksudan anu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang ayo ce maju siap Pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna enggeus opat mata nyana ngomong ke kaula hiji nu tanda tangani soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura ka darieu ayo atut sia enteng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokona kudu aya kontak politik heula bisa teu kontak politik mah duit eueuh nanaonan di aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah beneran aing mah sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah unggul ka kanyaho sia pokona mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sabah urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah naon ge tilok beak eta mah kurang seutak-seutik masalah geus ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantak nya mah henteu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh saeutik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui saeutik deui nanda eta panunggangan teu dipake karesep sabab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditanda tangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke ka hareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungna kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deh kiai sorbana gede udang-udangna gede nah ieu mana aing ngaji belum mana gara ieu walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna la ya'lamun syai'a
tebogakannya sama sekali jeung henteu menang pituduh tapi geninganan pakai dalil ieu mah jages aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho pajalma teu menang pituduh atuh teh cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran aya hamzah inkar didinya aya a b c d e f datang ka sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teh cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyang na teu boga pituduh. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi, dijauhkeun ti Kristen, dijauhkeun ti para kafir-kafir, diteguhkeun iman Islam urang, diteguhkeun iman Islam anak cucu urang, diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalamatkeun ku Gusti Allah di dunia wal akhirah. Kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.